banda aing beak ku si Atem baheula. Warung buras dianjuk-anjukeun dibayar henteu, Dibawa KB mesin jahit. imah aing dijual, aing balik deh ke kontrakan manehanana nu baheula kosong kan tempatan. Aya ladar eueuh TV naik. Hese ari susah mah. Anak aing ke mana? Geus gede anak aing teh sebenarnya. Ya. Ingat ke leutik manehna aing dah Atem sia gara-gara nama langsak aing. Kopi aing geus tiis. Geus beak di subuh aing anak aing. Len. Len. Dia neng. Udah anak aing ini. Neng, siap udah. Lila. Neng. Buset teh, siap budak-budak teh ngatuh. Baju pala lotor sorban kan di karumba. Kowe ngahajar ya budak teh, ane siga indungna ampun dah. Neng. Aina sih bah, gara-gara mereka wae, nang korma imahan boneka, ganggu Tadi wir. Aduh, Tuman Pak Kolot. Dia bisa dia utan aja tah. Budak segala. Udah boneka ngewa, geus gede ngomong boneka. Apa? itu kesayangan ya teh, tusuk dibawa-bawa ya teh, babaturan, abah mama nih galak kan neng teh. Iya, bang. Siapa sampai sejeng Indonesia kerja di mana ini? Ngatunya aku tuh tadi gini mau di kamar. Tadi lo kopi menengis beak. Abang ngopi ti isu ke jam 5 dipanginyukeun kopi ti Indonesia tempur. Coba kira apa pengen gede juk. Teboga duit bah, hayang ngopi wae. Kadi tuh saha yang ngopi mah abah teh ulah ngecentul wae ngecentul. Pot loba nembalan budak-budak meneh. Salah pisan yang indungna. Panginyukeun abah, Bro. Kana kegerewekan. Mak, Baik, buruk panggil. mak, siapa nak galak mapur tadi yuk. Sasadu, nanon kainuna. Sasadu. Aya naon sih para saya wae ampun dah. Naon sih? Mak, neng digebuka siapa yang ngopi cenah. Tapi wir, gadang, ngadu we kan indungna. Ampun, teuing dah. Ya, nah, ka budak teh ulah galak-galak teuing karunya tuh dah. Ulah digebugan wae budak teh tibang hayang kopi mangke dipanggieunkeun. Teleponan ge beak tah deuleu. Deuleu usia. Tibang 2 batang deui aing ngarek ngopi udud rokok beak. Ulah sok dialung-alung, aya eueuh mah dene kumaha. Teh nyaho tah aing pokona beulikeun kopi siajeun. Beli kopi, rokok. Lante. Aing ngarek urusan lah ya. Gak pamajikan pas gitu anak kebu terus gede ke lemot kene wae. Sia. Usaha tuh. Geus tong didenge neng. Abah sia memang kos kitu kalakuanna. Mun aya tumblang bakal ditukerkeun ka tumblang. Ma, abah temen aku galak-galak tanya tuh gandeng temennya nyari digebukan wae. Geus tong cerik. Emang gitu kalakuanna ada, tapi baheula mah teu kitu keur jeung mah teh. Ya nah, tuh bisa jadi kuat gitu. Ma bukan salah nane, mang ini galak jadi nane ke bawah wae. Geus tong cerik. Baheulana jika nama geus ngadar kamarang, ngadar knalpot, abah sia mah kabeukina ngeureungan baheulana. Jadi we galak pos kitu. Tingali neng, mage, ieu teh pagawean abah sia. Tuh, nepi untuk kabejad ke ieu teh. Beak untuk ge digebug ku bapak sia. Kalau ngagibakeun aing Saha nu ngagibakeun ieu? udang ya. Udang, dadekan usaha pisan budak. Naon sih bang, naon sih? Aduh, Usaha. Ulah digebugan wae atuh udah nyeri sia teh. Pangeulu itu beas teh beak. Kopi beak. Udah. Usaha aja Aduh. usaha sia teh.
Capek aing di imah nganggur wae. Tah. Usaha ngepel di lampu merah sudah batur. Mana ya ongko? Ya, dengikeun. Mana lo sok ngelawan kan ngaran kolot. Ulah gara-gara teh ya tuh karunya saya budak teh. Bacot. Kau lah dikebukan wae. Urang ngarep ieu. Sare, mana mau isukan teu mau beas? Udah balik. Siap tuh kelakuan pasti lupa. Jawabannya mah, takut gitu dan Memang pasti itu kelakuannya. Terus tong cerik wae. Terus tong cerik wae. Ayo orang gawe apa, baik apa tinggal gus we. Baik apa mencita sorangan di dieu. Kembali abah siang mah mantap. Pusing aing di mah wae teh. Nanti kebukan we. Ampun salaki kuat galak-galak teuing. Kalian mah ini mending kena mangkat wae aing jadi TKW lah ke Dubai. Pasaan mah aing teh boga kawawuhan di ditu teh. Babaturan sakola, baheula ngomong nama TKW. Neng, iya, pasti neng baju di mak. Atas neng, gelis kan banyak. Ay, emang kemana mending geus gaya gitu, neng mana ele baju neng ikut kieu, mama neng pakai kacamata segala daun. Kemana mak? Ya neng, ayo nanti arek aya kedatangan tamu, si agensi. Mate kamari teh nelpon, kita ka dieu. Ajarkan si abah meren gaya-gaya gitu mate. Abah galak, makin ngambek, gaya wae. Jauh teuing apa siapa mah kos itu kalau kau nanti bangun lagi. Tapi main gaya heula. Arek aya kedatangan tamu soalnya. Mah beneran nek mangkat wae. Mama nek makat wae lah. Kamu mah mangkat neng yang saha di dieu penyaho abah teh galak mak. Mama jahat kan neng teh. Embu. Apa neng teh dititah wae ku abah sia teh. Kagawe, gawe we. Kumaha tuh dah. Kayaknya ini deh rumah Ibu Jimmy. Assalamualaikum Bu Jimmy. Assalamualaikum Ibu Jimmy. Assalamualaikum. Bapak. Pak kalau bet enggak. Enggak Pak Calik. Di dia mah aduh apunten kayak kursi-kursi acan nih teh. Enggak apa-apa Ibu, enggak apa-apa. Bagaimana? Ibu yang bermaksud tujuan mau ke luar negeri itu udah benar-benar siap kan? Iya siap Bapak. Kami teh emang tiba lagi. Hoyong kan itu teh. Ada izin dari suaminya? Suami pugu teh dari piwarang wae teh ku suami teh. Oh, tapi itu dibolehkan. Dibolehkan. Tujuan Ibu ke London ya? Sanes Bapak kan kamari teh abdi teh tos nyarios. Abdi hoyong ka Dubai. Dubai Bu? Oh nya eta muhun Dubai. Baiklah Bu, kalau Ibu emang udah bulat, saya coba kasih formulir buat Ibu isi semuanya di sini ya. Nanti Ibu tinggal isi aja keberangkatannya, sama mungkin Ibu di sana ditampung dulu buat belajar bahasa yang Ibu tuju Dubai. Iya Nanti iya Ibu Bu. tulis di sini tanda tangan aja, nanti tanda tangan ya. Nanti sama saya urus. Yang gede Bu. Tas iya teh Yang ini juga satu lagi. Oh, satu lagi ya? Iya. Oke.
Oke, udah. Pakai materi enggak, Pak? Nggak usah. Oke dah. Ternuhunnya. Oke Bu, persyaratan Ibu sudah lengkap. Nanti Ibu tinggal ke Jakarta. Nanti Ibu ke kantor agensi kami. Di situ kita akan memperlakukan Ibu sebagai semestinya ya. Oh, ya, mohon. Jangan lupa juga selalu izin sama suami, sama anak juga ya. Oh, itu mah tuh pasti. Bapak teh Aku masih. nggak lama juga Bu, masih banyak yang lainnya. Maaf ya Bu, nggak lama nih. Iya. Ayo, assalamualaikum. Iya, Pak. Neng. Mama. Dia lah, cari. Jadi kieu Neng. Ayeuna teh mate jadi nek mangkat angkat ke Dubai. Tadi geus saya datang ke Cina. Mate bener rek mangkat wae, neng ditinggalkeun. Nyanggus atuh kumaha deui da, masing lancar di dituna sing menangkeun nunungan anu bager nyaman. Amin. Saya nama neng panyokotkeun kantong emak. Tadi geus nameresan baju segala. Lagi anu nek Gandeng. Nah, abang bergering. Ya benar. kening pai. Mama. Teleponan wae. Telepon kasih. Apa tuh? Orang apa? Cuman kalau tergering nelpon we. Budak jadi nate. Bate galak, kebayang HP mana jadi kecil. Aduh, kumaha coba dibalikan hantu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kalau tak. Cari Kak. Sok. Kak. Kamu di sini sama siapa? Sama Abah, tapi Abah
abahnya lagi sakit. Emang abah sakit apa? Sakit gigi meriangan kayaknya. Dari kemarin marah-marah wae. Oh. Neng sebenarnya teh pengen serius sama kamu teh. Kira-kira abah diizinin nggak ya? Direstuin nggak gitu? Nggak tahu, bilang aja sendiri ke abah. Aku mah takut bilangnya juga. Emangnya si abah teh galak ya? Ya gitu abah mah orangnya teh ntar kita tahu sendiri abah pokoknya bagus gitu. Udah on deh bukan nama abah. Kamu tuh ada. Udah salam acan ulin ge. Mana deh? Ditu. Apa? Diketain muhrim. Ulah gitu atuh abahnya ragu Betul. ya abah. Tuman mau lalaki ke kontrakan. Mana sa? Yang ulin ka dieu, mau anak urang dieu. Abah. Gas. Tong gitu atuh abahnya ragu emang. Tuman. Atuh abah. Ituan. Abah. Udah ada pada deket yang lalaki. Biasa diantep budak-budaknya. Mana di saya? Wing kabogohan abah. Kabogo. Kejero neng kejero. Tuman mau lalaki kejero. Ya, ulin ka dieu paribasa assalamualaikum atuh. Da aya kolotna eta teh. Lain tunggul. Ka dieu maksudna rek kumaha eta teh? Iya, Bah. Jadi gini, saya teh kesini teh mau serius sama si Neng. Asa kasine. Ki boga naon ari kamu bener anak aing. Hah. Ulah plong-plong kitu ditanya kolot teh. Laki-laki jadi lembek itu lunak hirup teh. Ari terboga naon rasa pulang ulin ke anak batur. Mana usaha kan naon ayeuna. Nganggur mah ulah ulin. Tuh mana para banaon anak aing. Tenang, Bah. Untuk masalah segalanya mah udah diatur. Abah tinggal ngomong aja. Perlu apa-apa, Abah tinggal ngomong aja sama saya. Buktina naon sia boga segala rupa nu arep ditembongkeun ka aing. Semua pom bensin di sepanjang Pantura itu punya saya. Pabrik-pabrik itu punya saya. Abah tinggal ngomong aja mau apa, mas kawinnya mau apa, Abah tinggal ngomong aja. Saya tahu Abah tuh orang susah. Pokoknya saya mampu. Semua persyaratan yang Abah ajukan, Abah tinggal sebut aja. Yakin. 100%. Satu yakin tapi aing mah. Rupa kos kieu banda loba. Sebalik-balik we no balik keur pusing aing keur gering ngongkonna ge tong make nyaritakeun kawin-kawin ke amun siap boga sagarana datang deui ka dieu. Bawaan ku sia tadi sebutkeun. Oke. Ku saya bakalan dibuktikan, Bah. Nih, Bah. Kalau Abah perlu bukti, saya bawa duit. Duit eta. Duit. Ya, Nah, udah. Buat Abah aja semuanya. Amun duit mah rada dipikirkeun deui si Neng ge ku aing dikawinkeun. Gimana? Kurang? Enggak sih cukup. Saya mau minyak telon ya. Segala minyak telon dan minyak telon udah kudu dua bawa. Oke, hari itu mah ya duit ku aing diterima. Siapa yang direstuan kawin yang anak aing. Sama orang mau HP ya? Ka maneh? Lamun emang maneh benernya ka anak kurang daek ngawin anak kurang ngan eta unggul. Lamun geus teu suka balikeun, lamun teu cinta balikeun, ku sia ulah disia-siakeun disiksanya. Moal pisan, Bah. Pokoknya ku saya mah disenengkeun anak Abah mah. Alhamdulillah hari itu. Geus urang arek-arek maneh balik. Ya. Direstuan ku urang.